gitu. Jadi pamajikan teh Surti. Begitu jadi salaki atapi juragan papi bos rek berangkat nagihan duit. Tuh. Aya kopi. Papi bade nagihan ka mana ayeuna? Hah? Bade nagihan ka mana? Kumaha? Bade nagihan ka mana, Papi? Nya nagihan mah ye. Kanu ngarinyeum duit nu aya di babakan ngamai dusun Bojong Raweuy. Eta teh ngarinyeum ka papi bos. Oh, gitu. Aya kitu kumaha mah panyandayakeun masalah yang curiga. Curiga pi, da Papi masuk ada genit ka awewe teh. Aya kitu kumaha? Itu di bagian nyisiran buuk-buuhan kumis. Ye. Ulah sok curiga gitu. Ye. Papi mah jujur tiba heula ge ye kajenting nempon ningali nu herang mencak neh bahen oner komo teu kabita komo ku nini mah. Teu kabita kudu naon. Hiji ge cukup tah mami cukup. Manya pi, mami gelis tuh. Lah. Lain gak atuh istri papi tercinta, tersayang. Tapi eta cobi sarapan kopi. Oh iya, Sarapan enggak. maka gula teh deh. Mangge tuh. Oh, nuhun. Aduh. Hah? Kumaha? Kopi menang mamih mah. Manis. Semanis istri papi. Papi, Hah? kayaknya badai make mobil mana? Pan aya 5 mobil teh. Papi ge nyaho. Mobil papi teh kalau kabeh teh 5. Nya, gimana ayeuna? Eta we papi mah teh, papi mah eta. Mobil kesayangan papi anu nomor 3 tah. Anu BMW. BMW. BMW teh mobil terbaru, teranyar, mobil mahal. Juragan kejual mana gue yakin pengen sarapan gawe mah kopi acan tak apa gawe teh Papi. Oh pasti atuh. Suami tercinta, mami sayang. Aduh. Ieu dasina udah kaos kabal kieu ya, jika sarimi udah kieu ya. Papi na eta tah. Dasi kita keluar ke jero pi teuing atuh kumadinya kumaha pantesan we. yo pi kanteng pi papi mah Wah, oh pi papi rek nanya jujur jawab ku mami. Pi naon kok? Lamun mami Satya deudeuhnya akal pi. Ya, Kasep mana? teh mana? Papi jeung Roma Irama. Nya kasep Roma Irama tuh pi. Terus tuh Indonesia. Boga pamajikan teh. Ya, papi masalah. Tah eta. Pang kasep mah. Uang dapur poe Senin di gedean. Beres kan? Keur kumaha shopping. Ya, bohong pi. Wah, papi bataran oh kapeuna. Terus tapi tuh. Tapi apa sih? Eta supir juragan papi siap kan? Siap. Siap. Oh, eta si Nurus Tunjung eta, bukan supir teh. Kami kapan kerjanya? Oh. Bararing kieu Gusti. Pamajikan 3 tahun can balik. Parabot nu ngurus. Lagi hutang rek ka dieu. Minang sakit ieu hirup. Tulungan atuh Gusti, kudu kumaha dia hirup. naon sih cicing di dia ah ada ruas duk di dia aing kapan hah jadi nyang duk di dia Ini banyak dia Allah. Mana? Mana naik lagi? Haus? mana dia amis Mana? ya emang naon bil maksudnya karena ruas ya Sudah meninggal loh. Ngain kaluman. Jadi ulang-ulang we non emang masalah naon nah. Kuing teh bararingung gitu ya. Jadi mau kenaon sok. Cerita sudah. Iya, pamajikan 3 tahun ini ke Saudi can balik-balik. Coba enak teh
Rek aya papi bos ka dieu nagih hutang doh. Hutang urut naon tuh? Oh, urut pangabutuh, urut ongkos kemari kan pamajikan ka ditu. Mana? Jaba oh ke Saudi terus jaba kan uing teh geus ngomekeun dapur. Terus? Rumah sa teh bisa diomekeun ku sorangan nitah batur. Pira aku rek nganuhun uing teh mayar teh tara duitna teh meunang nginjem ti papi bos. Saha papi bos teh? Ya eta teh rentenir enang. Awakna teh geuneuh, hidung, botak. Tapi yang dipanggil papi bos. Kan nikep kitu eta jelema. Asal ada semut papi bos. Atak. Bos kumaha eta? Tapi buat mana orang semoga duit, dia orang nunggu duit kemana-mana gitu. Ya geus lah. Kamu temu pikiran teuing. Nah, ini Yang penting mah ekek teman. si Ari itu nama orang itu tadi pati tinggi pikiran kemarin ini nama kan anu jadi tiga pamajikan. Jadi tahun kembali anu jangan. Geus. Pemajikan mana mah geus moal baik deui ulah di Arab-Arab. Aha. Urang Arab teh apa meureun? Yo. Yo. Masalah parabot nu aya ge teu eleh miara. Bisa Halus. Halus parabot ieu mah ye. Sakali cebres. Ini diurus kumaha? Tiba. Hah? Terus kumaha cik tuh ngenta amun Ngapal? apa? Nyahon teh mana ye balsem. Apa? Yo. Gitu. Kanu parabot maneh teh nya ulas kunci loba. Ti luhur pe kana ulas kunci rata sarekeun. Terus mata gede eta teh. Panas nu aya anjing. Sugan teh bener hanes dengekeun. Jangan. Ini enak ini tuh. Ngit ka mana? Ini tuh. Ih cuma tuh kali itu. Jauh jelema Wah, kuda lihat. majikan kurang Arab. Hei, si ngajak RT Oni. Papi bos. Waduh, aduh. Weh, Nu pada di Pilboroleun. naon. Nih, ulang dia dari ya bari ngobrol lah. Asa sono yo. Aduh. Ieu teh anak manuk beo. Nya. Aduh. Engke teh geus gedena mau jadi entog atau mau jadi kukur. Anak angin nu beo. Wah tuh. Aduh. Eta nah geuning beo masak dengan sadeki lain. Beo pan badak tuh. Anak-anak keneh karek borojo. Ieu teh karek dilahirkeun. Dodohnya ditinggal ilungna eueuh teu pangibreu jeung ilung sebeulnya. Lain kieu ieu mieu. Pak RT Oni. Juragan Papih bos paling resep kana soal perburungan. Loba di imah itu tinggal dituran tuyuran. Wah, ngan ai manuk beo macan boga. Ieu teh terus terang macan boga. Nuhun hayang lah. Ieu teh kayak geus gedena itu ngocehna halus. Halus yang bisa ngomong. Terekan geus bisa ngomong geus gede namanya teh. Oh, ieu teh. Ieu mah ieu. Dijual, ieu rek dibeuli manuk. Makasih ya. Bener. Bantur sabaraha Papi bos. Eta kahayang RT Oni sabaraha tah? 3 juta mah dipasihkeun emangna. Tuh kira-kira sagede kieu manuk 3 juta. Di Kalimantan oge ongkos sabaraha. Memor, bener kitu na bener. Kan bari kudu kira-kira we mah nya manuk sagede kebeul kieu 3 juta. Heuh, Bantur sabaraha Papi. geus we ieu mah 20.000 dibeli ayeuna keneh. Bener. Aduh jauh keneh Papi bos atuh sakitu mah. Yeuh tong bingung. Manuk beo mah jadi betah tah duit jadi. Geus 20.000 jadi. Siap atuh Papi bosnya. Heeh. Nuhun. Abdi bade ka desa ayeuna berangkat. Arek naon deui ku desa? Aya apa? Oh, aya kagiatan apa di desa? Oh, nuhun nya tur. Siap. Nuhun aduh, alhamdulillah nuhunnya. Ada nitipnya. Iya. Oh, Pak sehat kieu kieu. Iya, ngerti di dia mah ngerti jangan nih. Siap. Alhamdulillah ya.
baheula geus hayang mah anu beo teh ayeuna laksana ieu teh beo ni. Wah, sabar ya. Wih, Bener tadi. jadi teman. Sok kerapat. Iya. Jalan kali jangan sok RT oni tukun jalan tur kerapat. Jangan ni. Ieu teh mah anu beo teh parabna naon? Para mah kacang gitu. Kacang naon? Kacang kedelai. Siap. Dasar RT Ebel. Banyak. Anak manuk beo di paraban kacang. Security. Siap. Gerak. Yuk manuk gantungkeun. Siap. Gerak. Kade ieu teh si RT Oni manuk anak beo mahal hargana. Siap. Gerak. Anting kita. Istirahat tempat. Gerak. Asisten supir pribadi juragan Papih Bos yang termasyhur. Kumaha geus aman? Aman dah. Aman. Aman dong. Bagus. Bensin? Udah. Wah, anu kok mesti dibersihan jok-joknya sudah. Udah dong. Kamari tanu juru itu loba cucunguk tuh. Oh, udah hister ya. Kade, kudu apik ieu teh kendaraan termahal. BMW Papih juragan. Kelanan. Poho. Itu tuh. Tas. Payung, kipas bawa. Ini. Oh, bawa. Kita bawa tah. Bawa. Sok buru-buru. Tah, gitu. Lain geun teuyeungan kitu. Turunkeun tadi eta. Ya, Papi Bos. Siap naon? Manuk tos aman. Aman. Laporan selesai, Papi Bos. Iya. Tutu cicing. Siap, Papi Bos. Juragan Papih rek nagihan rek keluar. Pantau pager pangmukakeun. Siap, Papi Bos. Sok buru-buru. Siap, gerak. Heh. Jalan. Siap, gerak, jalan. 1, 2, 3, 1. Pantau buka. Siap, Papi Bos. Alus. Welcome to Mobile Legends! Triple kill! Yes, beres. Juragan Papi Bos. Juragan Papi Bos. Pantau, siap. Panto tutupkeun deui jaga si bener beusi aya nu teu paraluguh. Kunci panto tutupkeun deui panto. Siap, Papi Bos. Juragan Papih Bos teh anu mana? Iya, di payungan tadi dirinya.
Assalamualaikum. Rasun. Sampurasun. Assalamualaikum. Sampurasun. Oh, kemana yuk? Duka papi bos. Ketrok papi. Hah? Ketrok. Mau nyumput jalan mana? Wah, ketrok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beneran ayah. Aduh. Ayah papi bos. Kumaha Pak? Diuk dia diuk. Tenang, ulah kan tenang, diuk. Ai kudu mah pribumi nu ditah diuk nya dibalik ya. Saya mah nu ditah diuk ka bebeun. Yes, Kan gampang. Masalah saya mah gampang. Duh. Nah, ya mauhan. Ijang abi sok nyanak nyarira. Gempur abi aduh. Gobor. Tenang. Nah, teh make gula ieu mah. Teu amis. Teu boga duit meureun nya. Gimana? Kieu ieu teh ye. Aduh mun kumaha? Agan. Angang-angang di teang, jauh di jugjug, burung cunuk ka hiji tempat. Ieu teh rek nagih janji sakumaha anu teu heula dijanjikeun ku didinya. Muhun agan aduh gitu agan papi bos. Tah bener alus kare sing kuplit. Juragan papih bos anu loba duit. Ulah sari dinya mah. Ulah sari teman sari. Aduh jadi kieu abi Kumaha. emut abi oge kana sametannya. Oh ya pasti. Tangtos ari emut bah. Kan abi teu nuju bararimu. Maksudna bingung naon ya. Nya pun bojo teh ti barang angkat teh dugi ka ayeuna teh aya kabar. Teu aya nanaon jauheun ka ngiriman mah gratis 3 tahun teh acan aya nanaon ka abi bararimu. Eueuh beja eueuh carita. Eueuh beja eueuh carita. Moal paeh di daerah mah kitu. Sugan insyaallah sugan di ditu. Boh jeung insyaallah di dinya mah. Anu jadi pamajikan teh Ada mana eueuh belana atuh eueuh ngiriman eueuh naon nyakeun wae di ditu ku kumaha Oh ge. gitu. Ayeuna mah kieu we ye. Papih bos menta kacinekan ieu duit rek iraha dibayarna. Ulah kapalang bager da untuk sohor papi bos mah nya seur acis nya kasep nya kumisan tapi taya rambutan. Bae masalah. Ieu mah salah seje orang yang pemikir. Mikiran duit loba pabelatak di luar. Saking ku bageurna Jadi kumaha tah? janten kieu tuh. Ieu janji duit. Ya kurang cinak teh ayeuna. Bilih papi bos teh kan seur keneh tagihaneun teh nya. Bener itu masih kena loba tagihaneun teh. Mu anu tos nyarelekeun waktu sae. Bilih bade ka mana-mana sok. Kayak ulina bujeng di abi ka dieu. Ku abi tos disayagikeun artosna. Bener ieu perjanjian. Bener. Ih caheula. Ieu mah terang minum. Hah? Terang minum ieu mah. Teu Sok terang minum. Sing panas karunya. Nyoba alus. Jadi kumaha ieu perjanjian teh? Balik deui ya kan. Kan bae. Oh, iya. Teu rusak pan. Hades teu sagawayah nu sapanjang papi. Kumaha ieu? Sonten. Wih ti ditu ti dieu. Heeh. Ka abi deui. Ku abi artosna sayagikeun sok ke cinekeun sore ayeuna mun teu aya bade ku kumaha ge telangkung bos papi anu kasep kasohor bager. Loba duitna. Loba duit. Kade Asisten supir juragan papi. Kasep duit. sarua kasepna jeung Aduh. man. Pokona mah kieu we ieu mah. Lamun teu bukti eta duit engke sore, wayahna ieu imah jeung pangeusina jeung sajabada ieu imah rek dicabal, rek disita. Penting Ieu perjanjian ieu. sore ka di deui. Ya. Sok kadenge. Jadi lamun teu bukti engke duit sore, jadi ieu imah dijabal jeung pangisi ngisina. naon di antarana? Coet, hawu, teko besi jeung cangkir besi. Habu digugubung karena naon itu kaloba. Habu mah tong disita. Oh, ya, berarti Abi gaduh hawu anu 2 tungku. Wah, tetep perlu mana kana mah disita. Anu penting mah imah ieu wayahna. Lamun teu bukti duit engke sore, imah ieu dicokot, dijabal. Kabeh pakaian di dinya jeung celana dicok bawa ka dieu. Meureun parabot guyang-gayun. Keur wae teu jadi masalah di teu nyaho. Anu penting kade duit dia kudu bukti sok sore. Ka mana deui ayeuna? Nagihan ka ditu. Tong papanasan. Moal lah geus ditanya. Eta aduh ya Allah meni beuki. Keur wae, eta itu juragan bos mah itu juragan bos mah. Oh iya. belajar bola hogra. Sok. Awas kade kudu bukti engke. Teu bukti ieu imah disita. Anun. Tadi teh juragan papi teh make sepatu. Kemana ya sepatu papi? Tinggal di mana? Di mana? Tangan. Iya, itu tadi. Mana sepatu? Tadi tuh. Jalan kemana teh itu? Kade eta. Bona, kade sia kudu sore eta duit. Lamun teu sore eta imah disita ku ade. Itu mana tuh? Itu mah ngomong ngade. Kade sia. Hulu mesti. Itu